Asia geblak-geblak gitu Faisal. Ai ka Malaysia nu nana di mana? Aduh, aingnya duit 1 juta pun leungit. Lamun jalma membungkan ojek gue dipaksa sing karunya, tapi minimal sing benang duitnya. Can menang kayak duit anjing. Ojek. Siap. Nah, motor kieu 1 juta. Ajeuna we 300 masalah. Kira aku teu apa sa, pan aing teh guling tumpo tuh cokor aing. Kabeneran pang di dia aing ka Imas ya mah. Ek naon gitu. Faisal, ada duit nu kamari di mana? Anu 1 juta. Kamari. Pan aing HP ka mana 1 juta na kumaha? Nah duit nu mana? Nah, aing maneh kos aki-aki pan sia teh kamari ku aing tundaan 1 juta. Alah. Ditunda kurang, Pak. Ditunda di mana na sia sugan geblok. Lupa. Cokot. Kalau atuh nyawa cokot lah. Si bebal duit 1 juta ditunda na di mana? Aduh. Mate aing mun leungit. Coba duit nanti beak euy ku aing pake ulin. Aku mah ayo aing ngagantianna. Aing mah. Aing ini kan. Putar di dieu. Aduh. Aku mah ieu aingnya euy. Ih, eueuh jualan nu naon aing. Kumaha teuing ieu? Mun apalin beak duitna. Beak ieu mah aing ku bapak aing. Si Faisal ka mana bebal teh lila-lila teuing kita nyokot duit aing kalah hayang ngisi. Kehetnya. Nah sia keur naon Faisal ka di dieu? Keur nginget-nginget duit, Pak. Poho ku bawa nunda. Asia geblak-geblak gitu Faisal. Ai ka Malaysia nu nana di mana? Aduh, aingnya duit 1 juta pun leungit. Buku kamari teh asa handapeun kembang, Pak. Tapi ayeuna teh kembang lagi eueuh. Banget sia hurung tak kunyuk. Tangan-tangan aduh, buat coba awas aing modal yo. Awas. Bawa tuh nya. Pas budak pisan sia nya, nunda duit lah nepun kembang. Tangan cek aing teh. Oh. Bagiannya. Mereka panggilan segala di we. Lah kudu kumaha aing ieu? Ojek. Anjing si Udin. Tiwas subuh aing di dieu teh bere muatan hiji acan. Gawe Udin kehead, sing tarik. Heeh. Ojek. Angkrut aing kieu mah tuh. Ojek. Ojek ah. Ayo. Ojek. Naon anya ka warung? Ojek teh ka warung. Buru ge ka warung nya. Naik. Tata deket tadi. Naik. Mama ka warung. Ojek buru. Ojek buru. Ulah gitu aku Din. Mana yang muatan lain? Aduh lah. Ah balik ke mana? Ka warung. Kan ojek moal. Moal da deket warung ge. Tadi ngomong naik kana ojek cenah. Ya Din. Lamun jalma membungkan ojek gue dipaksa sing karunya, tapi minimal sing benang duitnya. Eta. Bro, hari kira-kira mau naik ojek mah geus we mere duit 10.000 mah karunya. Hitung-hitung mere kotak amal ka masjid jauh, mere kotak amal ka masjid mah geus ojek mah ieu. Tadi nama urang di udu dia teh keur ka Geus we karunya 3 poe teh dahar. Deuleu beungeut nangis juga kotak amal gitu. Gitu tuh karunya. kajeun dah. Sodak urang mah nya. Geus kurang gede dikeun. Geus. Jung ka warungnya sing salametnya. Ka warung. Halus Din. Bang, tadi saya duit apaan? Minta ke dahar. Siam mata duitan pisan kakara gawe sakitu aing ge mana gaweanana ge muatan teu meunang pencetan aing heula yang dahar mah bro paragel aing ya bro kitu beuheung euy paragel teh din euy kumaha nya Aya sikeun rek. teu bisa Paling tekeun. heueuh bisa teu Bae, ngan wayahna we. heueuh sok bisa mah Udah. Kembali lagi kumaya. Ada kan belum? Ada cicing. anjing geus cicing syek man Cicing. aduh Kayak ayang tuh dah. balik aing gitu lah
Kemana? Din, oi. Si Ajo kemana? Dia balik dia. Oh, kemana ya, Ras? Teuing kemana? Oh, benar. Teuing. Tuh, ini dia di mana? Dia di penjagaan aing ngalewas ting kemana? Kemana? Ke pukul nyawa tuh juga ngalewas. Ka tukang gitu tuh meureun. Lu benar kemana? Heeh, teuing ka tukang dari teh kemana? Itu sa. Teuing. Ojek! Siap. Hayu kemana? Ojek. Anjing teh sugan aing heueuh ojek. Nah, kalau nyumput gitu atau jo aya aing teh. Jo, Budak aing mah. yo. Teu buka heula aing 1 juta nyelang heula. Tiis anjing nyelang 1 juta ka aing. Heeh. Astagfirullahaladzim. Aing kapepet euy. Duit nu bapak aing kapake mah euy. Jo, Heuh make duitna mah teu ngajak-ngajak ka aing. depan aing pake ulin. Heuh aya bagian ngagantiana ka aing nya. Deng atuh. Delapan aya nama aing geus teu dagang bakso tuh. Tepira 1 juta, Jo. Tepira. Deng atuh. Teu karunya ka aing. Tepira mah 5.000 kehead lain 1 juta. Kumaha aing digantung, Jo. Oh, pisan. Pulang ngajak aing we tem eueuh aing mah. Wayahna teu bisa nulungan aing ngasal. Ayeuna ieu motornya sih teu. Ya aing keur ngojek cicing. Urang injem atuh. Ih, ulah sok ngaganggu aing keur ngojek cicing ya. Can menang ti subuh aing teh can menang penumpang. Ngajaran injem ka handap. Aing jem ka saha? Tah. Kemang ngono geuning di handap. Ngajaran aing. Teu aku teh percayaan. Aya bungaan eta mah. Kajin lah. Sok we asal ojegan aing mah. Heueuh tenang ke kok aing ojegan. Sabaraha heula mbu aing mah. Atuh acan ge acan kumaha. Heuh apaan aing setoran anggar sarua. Sok maneh yang sabaraha? 1 juta jung tangan salah lila teuing. Cing, nu bener we atuh, teu aku teh 1 juta. Heuh sok ketawar atuh sabaraha. Gocap lah. Heuh geus jung buru. Bener gocap. Bener sok buru aing asal aja setor ambil teu kudu ngojek aing mah. Dua lila teuingan. Oh, wow. Heuh geus aing nungguan di dieu. Heeh. Gawet coy. Tapi lamun rada lila teu naon? Dua lila teuing. Kenapa di situ dibere euy? Heuh geus asal lila teuing jung buru. Gawe kut. Tuh. Mang, butuh motor gedean tuh? Hayang sabaraha tuh sal. Butuh tuh. Gedehan. Butuh duitna Duitna euy. Ah, tuh wayahna ye 1 juta mah. Urang keur butuh. Nah, motor kieu 1 juta. Ajeuna we 300 masalah. Ah, geus kira-kira 300 atuh aing butuh lagi 1 juta. Arek mah 1 juta. Moal aing 1 juta mah 300 mah kentuna di dieu. Lah, moal. Kagak tuh. Moal. Moal ah. Harap moal mah. Wah, kunyuk. Tapi dah heueuh asa moal aya nu deket 1 juta mah euy. Ah, tapi uang ajaran deui aya moal. Kira-kira motor itu yang 1 jutanya dadan. Oh lah, awan 300 mah nya aya nu bayaran. Dibayar mun 300 mah. Bang, geus cager euy. Hah? Geus cager. Pira aku teu apa asa pan aing ti guling tumpo tuh cokor aing. Aduh, udah ngerken teu ngadengin mah. Syukur atuh geus bisa leumpang Mamang. Ah ya sah, ngalongok mah alhamdulillah alengeteun Kana ngalongok atuh. Naik bener itu aing ieu ngagarekeun kana kieu. Butuh motor teu? pira ku teu katempo ieu. Ieu nu beunang teh tat biwir, tah terus suku sa aing teh ieu teh. Ya Allah, itu rusak aing. Sal. Si kuya kalah kemantok. Sal. Anjing si kunyuk. Nu dirasa saya teh ngomong-ngomong aing ditinggalkeun. Ding, kabeneran panggil di dia aing ka Imas ya mah. Ek naon gitu? Ya. Iya aing tadi aing keur butuh pisan duit euy, boga heula 1 juta. Aing nyimpen motor lah. 1 juta. Heeh.
sejuta mah euy. Tarik tenaga mana ding. Tuh, hari gua kenesan pakai ngabonceng mama nih geng. Oh. Karena kene. Eueuh. Oh, gusti teh kos kasawai atuh. Digantian deui ku aing geng ke. Paling dinatalan lagi saminggu. Dia tadi tebus deui ku aing. Bener. Atuh bener kumaha ira aing ngabohong ka maneh. Ih, atuh pan aing ieu duitna sakikieun ieu. Sok lah ulah hese jeung babaturan mah. Ka maneh aya pangabutuh ku aing. Ku aing ditulungan. Tapi di TF Sok. Sok. seorang 1 juta. Heeh. Buru ding lah aing keur butuh pisan ieu kapepet euy. Untuk kapepet mah da tah ieu harga sabaraha tuh. Asup ding. Heeh. Nuhun atuh nya. Heeh. Kade anjing. Kade ieu motor ulah diruruksak cungur. Oh, moal lagi di ruksak mah. Ayo atuh nya. Balik ka aing ding. Alhamdulillah aing katulungan oge ieu euy. Lah. Padahal ting sia aja mah. Bungana sakoret ieu ka aing. Ku aing di Tarik atuh. Tarik ke kita. Akang nasi paisalnya. Nyao lila. Leungit pisan. teh. Heeh. Tangan heula ku aing cicing tungguan di dieu. Mau dianggeskeun? Paisal inditna. Duh, aing ngomong sakedeung teh. Ojek. Ojek kumaha pan ieu motor aing parenting ngojek. Nah jadi ada di siau ding. Nah sama ngaku-ngaku cungur. Bugo ieu mah menang ngagade bieu na kumaha? Ngagare kumaha? Ngagade, nah Iya. ngagade kumaha? Motor aing keur ngojek ku si Faisal diinjem goblok nah Ah, digadekeun kumaha? nyawa teuing. Eta mah kasih Isal. Ulah ka aing. Ada aing menang ngagade 1 juta goblok. Aing ngojek ge balik. Naik ngojek kumaha karep teuing ku kasih Waduh. Isal. Da ieu mah geus digade ku aing. Si Isal tuh. Aing si Faisal teu dagang bakso teu ngojek. Aing ka aing ngarurudetna. Ku aing ke mah teang ka mana? Terganti ka bapana lah.